Syekh Nawawi datang ke Jakarta ku Habib Usman geus dilempengkeun masjid teh tetapi cak Syekh Nawawi ieu kurang ngaler saya udah cak Habib Usman udah saya kompas melalui rubuk tetapi ini masih kurang. Habib Usman geus kolot Syekh Nawawina umurna kakarak ge 13 tahun. Masya Allah karim dina manakibna. Ketika Habib Usman rada marah Syekh Nawawi seri. Begitu Habib Usman mendesak, dari mana anda tahu wahai Nawawi bahwa ini masjid kurang aler? Langsung ku Syekh Nawawi tanara dikitukeun doang tah make curug tah. Nah, begitu dikitu-kitu nah coba lihat di dieu ku Habib Usman Masya Allah Baitullah na katingali masjid kurang aler kakarak